Bubar. Pada gong bisa. Saudara mana saudara? Jadi Andi. Cek jalan deui ke ditu. Adios. Wah, aing menang sih. Menang euy. Cek cara biasana cek teh eueuh ai kalangitan dina ieu alur carita teh disina sok nanya mun ai balik di warung teh sing sukses we cek sing cager. Atik siat yang make init biasana kami menang informasi gosip tingkat dewa teh ti maneh. Oh kayak namanya init atuh jeung saha kami ulin ti. Aya naon mana teh mah? Mineng kami teh tik. Aya naon mana teh mah? Jual ngomong sorangan. Heeh sedih biasana kami teh ngagosip babarengan jeung maneh. Astagfirullah, mak ai maneh kunaon ngomong sorangan ti tadi? Astagfirullah Abah, sugan teh lain Abah. Eta, kami aya ngomong tadi teh. Teu kadenge sugan. Kasurupan naon pamajikan kami? Saha Abah nu kasurupan? Kami mah teh tadi ge cicing teu kuna naon. Eta, buang geus saliwang ceuli teh. Kodekan ceuli teh mun keur mani teh jang meh kadenge. Nah, ada dibersihan wae kami maren. Gus, bagian saya teh. Mak mah keur inget kasih Atik ieu teh. Ya kamana si Atik itu? Heeh, kamari teh nyarita. Ai sugan kami mah heureuy si Atik teh. Nyaan eta teh Bah, sutradara jeung kreatif teh keur sumanget. Deur ayeuna hiji leungit. Atuh ayeuna kami nu jadi lieur eueuh layar ngagosip. Teh sumber informasi aktual terpercaya teh Iwar Wijil ti bibir si Atik. Eleuh, moal aya nu mawa informasi nomor deui atuh meureun ari kitu mah. Dua kami meureun anu ngadatangan kanu masang jeung anu meunang teh. Kudu bisa ngarekrut deui ieu mah sugan sutradara. Assalamualaikum Aa. Waalaikumsalam Ni. Da apa aya naon yang geus nelepon? Aa terang teu ah. Terang naon Ni? Cek Atik Aa. Jati kunaon Ni? Cek Atik Aa. Kunaon atuh nyai teh sok bicara ka? Nuhun Aa, bingung ngajelaskeunna kedah ti mana. Perihal ngalamar teh mah nyai tuh dah heula we panginten. Har, ari ai jujur ka dinya wae. Sing sabar eta mah. Pana ujang lagi kang damel deui. Nuhun Aa, perihal carita ayeuna mah Ceu Atik we nu punyai diberatkeun teh. Kunaon? Atuh udah mah teu apa kabar di lembur. Dua ti nyai sok masihan info. Nuhun Aa, Ceu Atik pamitan kamari teh. Nyai mah karunya we kasih emak jol saur tim anu ngadamel ieu alur carita ge sami ngolahkeun. Ya kemana Ceu Atik atuh Ni? Saur nama bade ka luar negeri Aa.
bade ngiring ka Lilis di Malaysia. Kayak sutradara. Nah hanya anak film eta mah. Jadi andi sugan mang. Ya kemana Atik atuh nih? Saun nama bade kawal kota dicanda ku carogena. Oh, manawi teh ka mana? Teu sawios atuh nih. Da sadayana oge aya awal, kedaya akhir. Tah sapertos urang akhirna duka di mana? Pak Ujang mah sok ngagombal wae. Hup, ulah lo bating cerita duaan maneh teh bikin penasaran batur. Abah sok karesel kami mah kahayang mah si Ujang teh menangkan orang kota we. Jadi urang mah geuning sok karunya kumintoha teh sok diutah eta kadeleku kami mah menik sok karunya. Nah, ari maneh ulah nepi ka kitu omongan teh kudu bisa ngajaga jeung ngariksa kana nasiban, kudu ingat kana papasten hirup. Yen jodoh teh jorok ayana. Kami ge apal bah ngan anger we kami mah embung menepi ka si Ujang jeung si Aing mah. Nya naha, teh kami ge justru embung si Ujang jauh-jauh teh. Heuk budak ngan hiji-hijina. Abah kami mah hayang si Ujang jauh teh. Meh ngilu mudik siga batu. Kirain teh apa kamu Majang? Naon Cuk? Kamu mau kopi lagi yang mampu menemani kesendirian? Anjay, Kalila Jang, mentang-mentang udah nelpon sama Baby Hani. Ya iya tuh, Aite ya yang selalu membuat pusing di kepala. Pemuda bucin dasar. Sud bisa gua sindir. Siapa? Teknya Ren, bisa bobogohan negara dia mah. Kok mau ningali Ujang mah, ampun. Mama kayak aku ringan. Lain Ujang maneh. Sugan teh Asep we teh. Pak Ujang teh semakin dewasa geuning tos ka kota mah. Romantis deh. Bagi sieun we ya Ujang ke batur teh Gusti. Mudah-mudahan we eueuh nu leuwih geulis ti aing. Ngapaleun si Nyai mah komo di kota. Hei berbrak. Ayo bener tuh ge ngaliwat. Mana Ren? Tuh gerak tinggalin kiki ngaliwat. Ang ngaliwat. Tuh nanya, orang jempring ya dak. Oke. Rek malu demo dak. Ka kebon jadi siapa? Jempring aku. Ren rek malu demo. Aku nanya teh. Karo rek sugan baru dak teh mun pek wae. Alah. Sampai kapan semuanya akan berakhir? Saldo divisi perusahaan sudah mulai diambang kebangkrutan. Masa harus gulung tikar? Ampun pemerintah. Tuh nyadar sugan nyedak si Mang eta mah. Kunaon kitu Ren? Mana inget tuh kamari yang ka kebun ge kuat lila kamali sih Ren buka kolot lah gitu pan orang budak bangun petak kiluan ge. Cuk, Ujang asa kangen suasana di kampung sebelum Ujang ke kota. Jang, geus beres salah kacang teh. Acan bah. Sok atuh bereskeun heula. Aya naon kitu? Kami mah rek heula saung. Muhun atuh. Wah, geus beurang geuning. Jaba si Ujang jeung si Abah can dahar. Poe geus sementrang.
kudu dianteran ieu mah. Kamana si emak teh nya Jang? Uyah kieu encan datang. Duka bah. Kudu beberes panginten. Heueuh, mata gara-gara ujang teh boga jodoh. Meh aya nu bantu si emak geura di imah. Ke kebon kami mah. Dari naon sih? Kudu nyaho eta naon ge. Sugandunya teh leutik, teu sidikna unggal detik eta si Ai. Mana neangan cara we supaya kami resep meureun. Asa beak bengkak sih mah. Soak kudu mah deui. Nak kamana si emak teh geus beuran. Ya balapar Jang. Duka bah. Kudu di jalan panginten. Guys, aya mah gomreng gerang ngaliwat. Geus beurang dak, mah eta mah ngaliwat mah. Ulah di jailan bisi si Abah ngambek. Siap budak banger. Nyadak cik aing ge anger bager ge anger we disebut bangor. Jailan Sugandran. Gandeng. Bade ka mana, Mak? Dekat kebon kami mah. Awas dong halangan. Ih dasar mama gamreng, salgalaga jalan heug dileuyeuk. Kumaha kami we? Teu uyahan ting dasar nini-nini. Sia budak teh calutak. Emang banyak anak yang nakal, Jang? Enggak Cuk, mereka itu hanya karena si Ma aja yang suka marah gak jelas dan suka mengganggu mereka bermain. Asik kayak Jang. Lanjutin lagi, Jang. Abah, hampura kami lila. Heuh, eta tuh da karena naon ge hararese. Eta tuh da di imahna gosip wae jeung si tetangga. Tos ah, tong dibut wae, era ketinggalan ku batur. Emang mau Jang galak, ya? Enggak Cuk, hanya tuntunan karakter saja. Ya sama aja tuh, Jang. Galak. Ya beda atuh Cuk. Beda gimana kamu? Ya beda ambe jeung kuda mah.